Uma, ayo teh. Si Aki nitah neang cau nangis ayan nuar. Iya. Wah, ieu mesin katudingan ku si Aki ya. What? Tingali ke belah dia juga cau na ya. Bener aya nu nuar ieu mah duh. Kumaha ieu si Aki ke bebeja ka si Aki ya. Oh no! Ayo tahu, kujang. Kawan dong. Pan ieu teh Aki teh nitah neang cau tapi cauna aya nu nuar kieu. Kumaha ieu Ki? Kudu mau kieu Ki, kumaha kieu? Aku kucak itu bisa dipercaya gua euy. Ada Ari Abi mah pan tadina nguruskeun Ki kaingaran bangsat mah itu dah butuh anu hayangan teuing beureun jang opieun beureun kieu. Kumaha ya tadi atuh tahu terek ayeuna teh Aki teh terek kumaha ya rek meta ganti atau kumaha ya da teu eueuh jangan gantina Ki. Ayo jak teu bisa dipercaya tuh. Nyawanya jalbi, nyambonyi, kumaha tuh kujang. Bingung Ki kali geus beureun sarua butuh beureun Ki jiga nama teh. Ayo kumaha tuh. Kena nama kieu we kujang jauh da urang teh geus cenah bawa balik teh jauh. Ikhlaskeun we kujang lah teu we heuh. Oh kitu wae Ki. Ulah kapok soge pepelakan kujang. Aing eta teh Ki nu mau ke jang naon nya Ki teh cau teh maksudna nya Ki. Atuh eta mah urang teh bisi lapar panehanana. Pasti laparun jago. Akeun bae lah, keun we. Bae Ki. Belah teuing we lah kapok. Ai gitu mah Ki ai doma di dia Kan ke kudu bisa dipercaya deui da kujang we. kan meureun atuh rek neangan heula binih Ki nya ulah ke deui meureun dia na mah. Ini dapat Raden. Oh itu nya Ki nya. Aja aki mau cara rapi ieu Bagada. Akhirnya litah rek buluhan ieu teh mah rugi. Mah itu rugi masalah kudu ngagantian cau mah. Gantian dari pegawai si balik. Geus balik balik gawe ku aki di buluhan. Urang gawe dan cat balik urang teu bener di gawe na umpan buluhan ku aki. Gitu nya. Gawe heula nu bener. Berarti gawe heula Ki nya. Kan ekstrim atuh gawena. Oh rek ngalola binih Ki nya. Ampura atuh Ki nya Ki. Ampura heula ampura. Ngalola binih heula Ki ah.